Tanah yang kena pagawean gerajang bibi masih ama nganggur tuh di imah yang mau ke penghasilan di teh. Penghasilan. Nah, on atuh jambinya pagawean yang bibi puguh zaman kiwari mah biker hararese nu di kota ge garawe. Baralik ayeuna mah. Bingung ayeuna mah Oh, geus bibi jadi tukang urut. Mun bibi ngeunaheun geuningan ngurut kabari urang keur asup angin. Embung geraa. Nah, make embung cenah hayang boga penghasilan. Aneh bibi aing mah. Yo adengekeun nya. Ayeuna anu profesina guru disebutna bu guru nya. Anu dokter bu dokter. Ari bibi anu profesina ngurut disebutna kayak naon cik burutnya. Garila embung. Tapi dah anjing. Tiraku lebih aing sebut burutnya euy. Henteu moal bi. Moal. Engke bibi dipanggilna hernia, moal burut. Ya guys. Moal hernia. Panggilna cuman baheula burut sote. Aya wae. Akar waos. Sanggus lila berat di jalan-jalan. Kayak penting cuang ka taman ya. Rek naon? Nganas gor berat nu spesial teh ningan. Tuh goblok duit aing kos keur boke. Tenang berat, kos ieu mah lamun ngajak wani. Naktir teh. Tanggung jawab segala rupana. Goblok duit di mana? Atuh kosim gitu loh, jangan ditanya berat lamun keur boga duit kosim mah royana moal aya nu ngelehkeun. Cek paribasana berat manggih duit di jalan 50.000 moal dicokot ku kosim mah ditambahan tah 50 deui bisa anu butuhan 100.000 kagok. Anjing. Polontongna sih ya aing keur goblok duit ya. Ya lain ya aing rek nanyakeun heula eta duit maneh ti meuni. Dirinya mah teu perlu apa. Kudu apa kosnya bener tuh guys. Anjir bisa menang naon ke aing nu kabawa. Sok kudu terus terang heula nya ti mana eta duit. Tenang berat, ieu mah dijamain 100% aman. Pan caritana kamari teh kosimnya eueuh gawe ieu. Ulin ka imah mitoha. Pas kosim ngalieu ka luhur. Mitoha eueuh gawe geura berat kenteng eta ngadon ditangkub-tangkubkeun dina luhur les eta naon? Luhur eta tah naon? Terus nyaku kosim mah biasa berat selalu punya ide cemerlang jeung deui memanfaatkan anu mubazir. Turunkeun we ku kosim dijual kentengna. Pinu pesa kosim. Kenteng mitoha maneh diturun-turunkeun ku maneh. Anu di imahna? Anjing. Please kos. Eta barang anjir bermanfaat sekali ai manis teh. Ditangkubkeun dina eta teh dina reng teh si teh eta teh anjir ajang nyiuhan. Terus lamun hujan rek kumaha si teh imah mitoha maneh? Tapi nya berat meureun ke di tengah imah banjir euy. Sia. Ara anjing si kos. Ampun teh. Imah mitoha maneh wa kentengan meureunna teh. Tutupan anjing ku terpal. Parah ini kita sih. Aya wae ya anjir. Dracula tabar gigi. Apal kasih wajam huri teu? Wajam huri nu mana? Anu kumisna sagede cau Ambon geuning ari awakna leutik sagede baterai remote. Ai ka batur bi aing bisa nya ada gantungan kunci anjir papana si Ujang Tole teh nyaho orangnya kumaha deh Karunya si Ujang Tolena geura ari awakna begang ari beuteungna bucit truk. Bu anak kondaeun nya eta. Naon anak kondaeun? Eta geuning penyakit. Eueuh bi penyakit anakonda mah eueuh. Nu kumaha penyakit anakonda? Cek bapana oge lamun modal sok aya anakondaan si Ujang Tole teh. Cacingeun bi eueuh. Ayo montong diganti jadi anakondaeun aya wae bi aing ieu. Lain alin rasa cacingeun lamun cacingeun mah awakna leueur nya terus amun ditoel digeremean da eta mah henteu.
Saha nu leueur ge keremean? Si Ujang Tole. Ampun. Please Bi. Ya. Konsepna henteu jiga kitu cacingeun teh Bi henteu. Lamun misalkan ayeuna konsep cacingeun jiga kitu eta meureunnan anakondaeun ge meureunnan si Ujang Tole ngaleor lempangna Bi. Aya wae Bi aya. Anjing. Aya wae ieu ya. Tulung tak Kumahanya berat carana sangkan terhindar tina penyakit diabetes nih jeung darah tinggi. Itu gampang kos. Tinggal ada buah-buahan. Lobakeun dadar buah-buahan so. Aman. Sok kira teuing di dinya ningali monyet stroke. Eueuh pan. Oke bah anjing. Tapi udah bener berat can ngadengenya monyet kena serangan jantungnya. Oh aca. Oh monyet mah. Tak biasakeun ngadar buah-buahan kos. Tapi eta berat aya teh nya monyet anu boga penyakit nongtot bool. Anger ini beuki ngajauhan sih kos. Aya kos, tapi jenisna nya sarua jenisna mah jenis primata. Tapi eta mah disebut teh siamang. Samodel oa lutung lah. Tapi bener beratnya Oh. si Amang Aceng. Kan sarua nongtot boolin. Ceng teh kayaknya ceng si ieu eta. Si ieu teu aing mah teu nyebutkeun. Teu. Oh berarti si Aceng oge termasuk primatanya jenisnya nya. Meureun. Ini si Aceh ngamuk pasti. Eta berat si Amang lamun keur nongtot bool kitu sahanya nu ngubaranana berat. Kenyot ku sia boalna. Anjing aya wae pertanyaan ampun ting si kosim. Pokona aing ieu nya saroceng ngamuk aing teu tanggung jawab. Lain ceng lain urang. Aya wae aja ya. Tumila. Bibi apa tuh? Tadi rame-rame di Walungan. Aya buaya sih Bi di Walungan. Heeh, cenah lain di ala atuh muka hayang. Ini enteng teh anjir. Nya da ngalapa patong. Ngala buaya Bi. Atuh meureun di opi orang. Aya wae anjir Bi aing. Lain alam mun aya keneh we akina si Kosim pasti di ala eta buaya sia. Emang pawang buaya gitu akina? Heeh, akina si Kosim mah. Yo baheula ge akur ngala buaya dicekel wungkul gadona. Edan anjir, jago berarti nya. Nya. Yang si Kosim ge bisaeun euy. Hanya kang semaot nya. Heueuh pugugenan. Aya teh akina si Kosim geus dilamat lagi. Gara harita be keur bareng nyekel gado buaya di opi ku buaya. Itu lain jago gitu mah. Aya wae ya. Boneka santet. Lain berat bejana Mang Odon salakina bi ebah gawean ayeuna mah geunah euy. Geuning nyawa maneh kos? Pan bi ebah harita nyarita ka Kosim. Kudah pisan anjir kos. Pan kamari ieu mah nya gaweanna teh di perusahaan jangkriknya. Ayeuna mah anjir di perusahaan anu bergelut dina bidang ublag anjir. Bagian naonana Mang Odon euy? Bagian ngasaan anjir. Anjay ieu mah Kosim atuh kudu milu anjir. Hayang wae anjir. Ya aing oge keur antri sih teh. Aing kamari ngasupkeun lamaran can ditarima aing ge kos. Sekalian berat jeung Kosim berat. Ya kos. Awak pegang kieu mah moal asup atuh kriteria situ bagian ngasaan ublag mah. Ya guys ya. Meragukan kemampuan Kosim. Ya berat pan aya laguna cek Roma Irama teh mah. Begadang jangan begadang. Awak begang tahun panjang. Anjing aya wae si Kosim. Ya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nah jadi kainya situ gebrak. Anjing aya wae. Ganti berat.
tiba lagi gitu jadi tahun panjang ini. Ya wae ya kos eueuh lah ya aya ge cek Mang Odonnya kemari bagian nyeusehan cangcut arek mah bagian nyeusehan cangcut ublag Ulahnya si hunting berat atau minimal bagian ngamandian ngabajuan eueuh bagian nyeusehan hungkul ini mah dikeukeuh da ya si kosim anjing aya wae ya boneka kuya